Sangkan orang beriman pada hirup urare kajongjongan pan urang teh aya dina pangobaran laksanakeun parentahna bek jauhan ku urang tegahanna masing kuat geningan ku gogodana sangkan hirup jauh dina pancahaya sing mindeng urang ngadoa ka Allah anu kawasa sangkan jadi jalman iman jeung takwa kerjaga keur urang di alam baka ngalaksanakeun salat subuh sambil urang disolatan sok ngalaksanakeun pertobat sambil urang papat ngaji leuwih salat di qibla maut ngaji leuwih taubat di qibla maut Sora adzan nongton majak sangkan orang beriman pada hirup ulare kajongjongan pan urang teh aya dina pangbaraan laksanakeun parentahna jauhan urang tegahanna masih kuat geningan ku gogodana sangkan hirup jauh dina pancahaya sing
Tadinya ada jeung bokna.